Candahar ti isuk gitu. Naon, kudu teh sarakah dua kita. Oh iya, embung. Mending urang ngontrol kebon sampeu teh. Kamu keur obo bangsa. Ayo. Bagong deui wae anjing mau sampeu teh. Kamari aing nya. Kamari siang goblok. Aduh itu ting saha itu wau goblok itu manusia. Kudu rabi ospek anjing kitu mah tong bade haresekeun. Kamu tuh goblok. Bigas menang sabriji itu karek 1 2 3 4 5. Kayak 10-an lah. Can dia teh sebrok ngade anjing. Jangan sombong anjing. Unu bogan. Anjing loba euy goblok. Awas ya na. Kudu padekan. Sama itu. Mencari siapa tuh aing di cegat di sisi Ya, bangsat itu. wah eta gua tengah gedang tuh. Heuh, Cepur ini. Bang Kawarah mangan mau kana sampe nu aing anjing pengen beak si goblok teh. Tiheula si itu si Saswi era si naon nih goblok teh ngaranna di budak mana nih. Aing beunang kasak ke dilocok ayeuna ku aing goblok teh. Aing goblok mana sih. Si Bate itu si Bangkar teh aduh aing. Anjing tuh sampai uak zaman ini. Kita ararat tuh pak. Lila di si Bangkar mana di goblok cenah. Kita ibadah lagi anjing. Naon sa bangsa? Anjing, aing alaang goblok. Goblok beunang. Ampun. Mana hasilnya butna itu? Goblok dia tuh. Sampai aing goblok lalu tiketnya di orang mana sih ya? Orang menang dari bantuan mang. Orang aing raja tetangkalana. Tapi emang sampo baradag mang alus ya. Mana? Anjing ah. Dipangabantuankeun. Urang pangabantuankeun mang rek ieu. Goblok. Asa keur naon barang sat sampe Bangkawarah. Kieu kan tadi teh urang teh lapar mang itu di mau deungeuna geus malah sampo pakeun panyakeun babeh urang. Ala we si tara-tara tanya heula. Mau da uji lemah tuh Coba lalu tik keneh tempo di ala anjing. Sia lapar. Itu ngalah lah suruh orang belum di dia aing nih. Aya bro. Goblok ku aing tampiring geura. Naon di ieu? Di Facebook. Di kadek ku aing. Jelema anyar ting orang mana nih? Banget nasi gabarunget kanyut tungkul kan dede. Hei, tinggali lah. Nah, anjing mirip jeung sia. Wah, di mana ya anjing? Nu mana nya mumpung mana nya keur di nu pararoeknya. Ting salah ngasupkeun kana. Anjing teh unur geujeung di tang ngala. Awi digubuk cek ieu. Ah, Goblok. urang teu salah, mang tingali. Masuk eta hurungkeun ieu na. Kelan yang anu rada garing gitu mah jadi sumbu. Teh teh senal ya. Ih, tah belum tas mana tah? Nah, boleh. Nu aing mah goblok. Ya boho aing. Mana tuh neangan lah. Bro. Keresek tuh tah, keresek tah, beureum tah. Heeh sok dulu. Poe mah ieu euy. Baseuh. Oke, sampo lumayan. Oh iya, jangan bodoh dulu. Emang sia boga kebon samuk ya?
Lentahan gitu. Sia, duh anjing kesembusahin. Aing mah kemarin pangalakeun ke nu gareo ieu. Penting mah ngaharakan ieu mah. Ya, Naon deui? mun sia mangga sengka mangawara? Heula atuh acan ieu naon. Anjing teh. Wah, ini dilaporkeun ka RW sakehe. Tah. Es nu kamari. Tong meuli es nu kamari. Gua bareungit ya. Makanan sehari-hari orang Indonesia. Mang Hunda. Bergiji gigi buruk goblok udah menang mau esnya goblok lain gigi bayi mungkin gitu menang meuli gigi buruk ya menang mau boyoan Tapi da yang nama mah gigi buruk sih jadi biji seimbang. Beda mince anjing. 4 sehat 5 seubeuh kan benernya. Ieu nyeri ieu. Goblok. Pernah budak teh gugurut aja sia-sia. Nah, Nah, tuh sampean ngalatna. berhubung cuacanya udah mau ke maghrib-maghriban, kita percepat makannya guys. Ya. Berhubung Apal hanca, namanya hanca cepet batur gitu. sope nyawe ngaji atuh. Nah, kalau sampai ya hanca yo. Goblok mah. Mu akang ieu nya hanca Udah kemarin sore ini. sakeun jeung kameranya dah. Heeh. Apar jang? Apar. Aing kepanggil di mau ku aing di cek-cek. Bobowaan maneh ke mana mau bisa. Mau bisa sia ke nge-BF mau Mana? Sok mas sok. kalau shotnya mau bisa kan. Mana budak saha? Budak ieu. Mas Ude. Oh. Bau mah. Udah. Tinggal nih. Dah, anjing enggak sambil rip mah ada sia goblok. Lancip. Poek asal asup yang perlu yang tie. Tie. Nah, orang mending ngusup aja nama. Kalau udah ngusupkeun teh. Lila anjing ayo. Nah mau dipakai mas nah. Oh, kemarin saya dari kita. Ayo dari kena euy. Sampurang sebutkeun gitu. Eta jang teh lumayan ngeunah. Ayo ya. Yuk. Aing malah balik heula nya luar. Jor aing go balik ka sana. Naon balik juga. Balik di Parawan wae cenah. Ate ku aing jang ku teh goblok. Kuy lah mang. Mandi ka sana. Siapa ngalocok? Orang mah masih suci kalau mau suci dari hadas.